Sampurasun nepangkeun wasta pun Elis Suryani. Dina dangut ieu simkuring bade ngaresensi buku anu judulna Si Bohim jeung Tukang Sulap. Panulis dina buku ieu nyaeta Samsudi. Pamedal PT Kiblat Buku Utama. Citakan kahiji Desember 2016, citakan kadua Oktober 2018. Kandel buku nyaeta 70 genep kaca. Buku ieu nyaritakeun tentang kahirupan si Bohim, anakna tukang patri di lemburna Bojongloa, nu kahirupana basaja pisan. Si Bohim teu kungsi tamasakola lantaran mindeng teuing males jeung kababawa teu bener ku babaturanana nu ngaranna si Kardun. Dina hiji poe, si Bohim, si Kardun jeung barudak ti Bojongloa garelut ejong koboy ti Bojong Jengkol. Dikalar asalna mah silih poyok dar garelut nu jadina ngajieun silah si Bohim diterengos ku perban jeung bulang belong awakna ku ubar. Dina kajadian eta si Bohim kapok embung deui ngoboy. Manehna hayang sakola deui ngan didayeuh ngarah babadi nuluykeun ka sakola lanjutan. Da era ari kudu balik deui ka urut sakolana mah. Didayeuh si Bohim dititipkeun di bibina. Mimitina mah si Bohim teh betaheun, da sagala dipupujuhkeun ku bibina. Tapi lila-lila bibina teh tara malire, malah mah si Bohim teh sok dititah barang gawe unggal balik sakola. Tapi si Bohim teu ngarangsula, itung-itung mihapikeun maneh sangkan bibi jeung amangna nyaheun. Dina hiji poe, si Bohim ngaleungitkeun duit bibina Rp5.000 jeung manehna teh salah maraban domba amangna nu ngajieun domba eta teh karacunan. Atuh si Bohim teh dicarekan bebeakan ku amang jeung bibina. Si Bohim eraeun, manehna kabur balik ka Bojong Jengkol. Telila manehna nepi ka Bojongloa, bibina nyusul sabari nyarekan ka indung bapana jeung ngabejakeun bahwa si Bohim teh ngaleungitkeun duit manehna jeung ngaracunan domba amangna nu ngajieun domba eta teh maot. Sanggeus tina kajadian eta, dina hiji waktu aya tukang sulap anu kabeneran ngamen ka lembur jeung mondok di imahna. Tukang sulap eta orang India. Manehna menta si Bohim milu ngamen jeung manehna. Puguh we si Bohim teh daekeun, itung-itung gawe jang ngagantian ka bibina. Mangsa manehna eukeur ngamen, bagian si tukang sulap India eta ngaluarkeun oray sanca, tuluy ujug-ujug olay sanca eta teh macok kana bitis si tukang sulap, nu ngajieun tukang sulap eta teh maot. Tidinya si Bohim mulai ngamen sorangan. Meuni loba anu ningali pertunjukan sulap si Bohim. Saenggeus beres pertunjukan sulap eta, aya duaan anu teu ujug-ujug ingkah. Nyaeta direktur komedi jeung anakna nu ngaranna Mariam. Ku direktur eta si Bohim teh diajak main jeung manehna, sabab manehna teh nyaeta direktur komedi teh. Manehna diajak main komedi ka Surabaya. Dina salila gagawe manehna si Bohim lancar-lancar wae. Pas dina hiji poe, Mariam anakna direktur hayang guguru sulap ka si Bohim. Ceuk si Bohim teh gawe-gawe wae, tapi kuring ge hayang tumpak sapeda kikiping kawas manehna. Ceuk si Mariam teh heugae da kuring oge diajarna ku bapa cenah. Unggal poe si Mariam guguru ka si Bohim pikeun cara-cara sulap. Tapi aneh, teuing naon sababna saenggeus sagala rahasia beunang kabeh, leus bae Mariam teh teu daek nyampeurkeun deui ka si Bohim. Dina hiji waktu, si Bohim keur beberes jeung marsihan parabot sulapna. Jol weh dulunganana diiringkeun ku Mariam. Dunungana ngomong ka si Bohim, "Geus we Bohim mah balik bae, ngan eta parabot sulap ulah dibawa, itung-itung tanda mata ka Mariam. Ku urang beuli wae samestina."
Si Bohim ngahuleng sabari nampak duit 100.000 ti dununganana. Tidinya manehna balik ka Bojong Loa mikeun duit 100.000 eta ka indung bapana. Pikeun ngagantian domba jeung ngagantian duit nu dileungitkeun ka bibina jeung sesana nyaeta jang indung bapana. Mung sakitu nu kusim kuring kapihatur, hapunten pami aya kalepatan, hatur nuhun, pun sapuun.